Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabadungan dongeng. Carios nyambung nuju dihanca ku Mang Jaya biasane carios nyambung Cipanon Indung. Ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna incak bagian ka-71. Atuh kasugri kaum dangu di mana we linggihna nu sami-sami ngabadungan dongeng, mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga nyangakeun wae para mitra Cipanon Indung karangan Kileksa. Kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya official, Mang Jaya nada jembar hapuntena bilih kirang seueur kakiranganana dina ngadugikeun ieu program. Atuh di mana wae mitra linggi mugi-mugi aya dina kawilujengan. Seueur nu di luar negeri ge para mitra, seueur saudara mitra masyarakat Sunda anu nuju di luar negeri wilujengnya mugi hasil maksad kade ulah dugi kalali ka lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Mangga para mitra dongeng Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ka-71 urang teraskeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Mangga urang teraskeun hanca dongengna masih lami. Wilujeng ngadangukeun ieu dongeng judulna Cipanon Indung karya Kileksa etang-etang hiburan pangbeberahmana. Ieu dongeng nincak bagian ka-70. Di harita para mitra, mimin teu ngomong deui. Sup ka kamar goledag ngagoler dina kasur. Panon kucap kiceup neteup lalangit bari ngumar lamunan. Lila pisan mikirna, nu akhirna menang putusan mimin rek ini ti imah Busawiyah, samemeh diusir atawa dipaksa dipenta duit. Nya bener aing leuwih hade kabur we. Teu kudu lila-lila cicing di dieu. Da moal aya gunana. Kang Yanto teu aya datang. Hartina manehna cilaka. Atawa kabur meureun. Kapaksa aing kudu papisah bari jeung hate pesedih. Cek mimin ngomong sorangan. Reupeurem tapi teu sare da ngalamun kalah ka beuki pulu. Nyawang nu bakal karandapan poe isuk. Peutingna kira-kira pukul 2 mimin geus saged rek ninggalkeun imah Busawiyah. Kolotrak ngalaan selot jandela jeleng kaluar. Katayap lempang di pipir sasalingkeran kanu poek, jeleng ngaluncatan pagar. Tuluy ngincid init mapai jalan disaksian ku bentang nubarana. Angin peuting karasa beuki tiis sora jangkrik masih keneh reang patemalan. Ari mimin lempang gagancangan, beuki lila beuki jauh ti imah Busawiyah. Akhirna anyog kasih si jalan raya, reg mimin eureun. Mikir heula tujuan nu pasti. Kudu ka mana aing ayeuna? Ka Bandung atawa ka Jakarta. Leuwih hade ngajual heula kongkoro ngalah boga keur ongkos atawa dahar. Aing kudu balik ka imah Kang Sugana. Aing kudu menta dihampura sarta kudu ngabongkar kajahatan si Yanto jeung Padaeng. Ceuk mimin dina hatena. Dumadakan boga pikiran kadinya da kamarina mah teu inget kana hal eta. Ayeuna mimin sadar pangna aya kajadian kitu teh akibat tina kajahatan Yanto jeung Padaeng. Nu keukeuh menta rusiah usaha Suganda nu kacida pentingna. Diajar tina pangalaman, mimin jadi nyaho kumaha pentingna harga penawaran tina urusan tender, nu tetela mangrupakeun tungtung nyawa pikeun hiji perusahaan. Kocapkeun geus beurang para mitra. Harita teh ponon poe moncorong ti tebeh wetan. Mimin lempang mapai trotoar neangan toko emas rek ngajual kongkorong teh. Kabeneran teu hese harita teh geus aya toko nu buka. Mimin asup ka toko terus nawarkeun kongkorongna. Tapi barang ditanyakeun surat-suratna mimin teu bisa nemongkeun da puguh teu kabawa teuing di mana. Nu boga toko curiga samemeh urusan jeung mimin direngsekeun. Manehna nguliwed ka tukangeun lomari. Di dina aya telepon manehna ngabejakeun ka pihak nu wajib. Sanggeus meunang jawaban nu pasti nu boga toko nyampeurkeun deui ka mimin. Tuluy ngajak ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Mimin oge rada jengkel lantaran niatna teu buru-buru dicumponan kalah ka diajak ngobrol salila-lila. Ye babah, kuring teh
Rek dibeli atau moal di barang kuring. Mun arek geura bayar atuh sabab kuring teh butuh duit. Mun moal ka dieu keun rek dijual ka toko sejen kuring trek balik ka Jakarta ieu teh. Ceuk Mimin bari jamadud. Hayah, sawal cecek. Hayah. Soalnya isu kene ha. Oe tang tu dibeli ha. Sabab ieu emas hade. Tapi hanya kau ha teu aya sulat-sulatna. Najan kun sejen moal aya nu wani meuli. Sabab ha. Oe mau meuli ieu walang kitu. Cek si babah bari lungak-lingak kongkorong Mimin di ome ku dua ramo. Nyamun rek dibeli geura sok atuh bayar. Mimin beuki keheuleun. Hayah, ku we dibayar ha. Tunggu sakedeung ha. Si babah ngaleos ka tukang sok kana paranti nimang emas. Didinya lilapisan cicingna sabab maksudna gerek manyangkeun waktu bari ngadaguan wajib. Ari Mimin ngadadak teu geunah hate pating sarebalak lelenyapan. Kawas rek meunang kareuwas, gek diuk dina bangku. Panon teu waleh rarat-reret susuganan tepung jeung Yanto. Tapi barang keur jongjon kitu torojol aya nu datang lalaki duaan, weweg jeung saring satnaker. Si babah nu boga toko meuni haripeut nyampeurkeun tuluy nanyakeun pamaksudan nu duaan. Ari lalaki nu duaan ngasongkeun kartu anggota ku si babah di ilo bari kerum. Panon sipit beuki sipit nyeh seuri. Hehe, hayah nohong? Bapak nohong? Haha, itu orangnya itu. Si babah nunjuk ka Mimin. Dua lalaki ngareret bareng sorot panon seukeut naker. Beg hate Mimin reuwas. Jajantungna beuki ratu. Sajongjongan mangahuleng bakat ku kasima rek init asa berat ku bujur. Jeung tuur ngadak-ngadak lungse. Saderek teh Mimin teh sanes? Ceuk lalaki nu make jaket. Bari neuteup laleb naker sakapeung ngareret kana poto nu aya dina dampaleungeun katuhu. Puguh Mimin meninga jenghok bakat ku leuwas lantaran jalma nu anyar pinanggih teh bet nyahueun kana ngaran manehna. Rek nyebut lain sok sieun aya matakna, kapaksa ngaku sajujur-jujurna. Nuhun abdi pun Mimin. Cenah leungeun jadi ngeleper. Nuhun atuh Dupi Yanto di mana ayeuna? Cek eta jalma nanya jiga nu geus wawuh. Supoto kana saku bari leumpang ngadeuketan ka Mimin anu keur colohok bengong. Si babah ge harita teh heraneun sabab nu dimaksud ku manehna mah nu wajib teh sina nguruskeun urusan emas nu teu make susuratan, ari ieu bet kitu jadina. Harita Mimin teu ngajawab, manehna bingung ari ditanyakeun Yanto mah. Sabab manehna sorangan keur kaweur mikiran Yanto. Nu teu aya wae balik, beungeut Mimin pias, angen ratug teu puguh rasa. Teu kedah riwang sim kuring sobat Yanto. Tos lami milarian anjeunna margi teu terang alamatna. Sim kuring menak wartos yen Yanto sok sasarengan sareng Mimin. Tapi nah ayeuna teu sareng. Mimin gogodeg. Bibir katara ngageter beuki sieun jeung reuwas. Bade naon ka toko emas? Eta jalma tuluy tumanya kalayan sabar. Bade ngical kongkorong abdi teh peryogi kanggo ongkos. Jawab Mimin. Harita si babah ngengklokan nepikeun maksudna kan wajib. Yen Mimin rek ngajual emas nu teu make surat-surat, atuh sajabati kitu si babah curiga peda isu keneh kadatangan ku nu rek ngajual emas. Katempona jiga jalma nu teu puguh dumukna sabab pakaian Mimin teu rapi. Harita keneh kongkorong dirawat ku polisi. Malah mah Mimin dibawa ka kantor rek dipariksa. Mimin teu bisa nolak. Daek teu daek manehna kudu kapaksa ngilu. Sadatangna ka kantor polisi, Mimin dipariksa taliti naker. Sarta nu mariksana sabar jeung ngarti kana kaayaan Mimin. Nu akhirna mah sakabeh Rusia dibejakeun ku Mimin. Kalakuan Yanto jeung Padaeng diterangkeun. Lalakon manehna ti mimiti wawuh jeung Yanto ge diterangkeun. Mimin ngarasa kagok asong geus aya di kantor anu wajib. Saterusna Mimin ditahan heula di kantor polisi sedengkeun wajib nuluykeun maluruh Yanto jeung nu sejena. Sabab sajabana ti urusan aya patula patalina jeung sugana tea, oge aya urusan sejen nu teu eleh penting. Yanto jeung komplotan Padaeng dicuriga kun wajib disangka jadi penyelundup mobil. Kocapkeun deui para mitra sadaya. Sanggeus hasil mawa kabur hiji sedan nu Mimin. Yanto harita teh manehna kebat ka Jakarta.
Geus teu malire kana naon-naon malah majangji kabusawiyah ge ngan ukur tipuan wungkul. Da saeutik ieu teu aya niat rek ngabagi hasil tina ngajual mobil teh. Sanggeus aya di Jakarta, Yanto nyoba-nyoba nawarkeun mobil ka jalma-jalma nu geus biasa jadi tukang tada. Maksudna yang menang untung nu bisa dihaku sorangan, tapi sakali ieu mah Yanto can dibere untung. Mobil nu ditawarkeun can aya nu meuli. Edas geus 2 poe aingna nawarkeun mobil. Tapi can aya nu nawar-nawar acan ye. Kumaha mun teu payu dina jero saminggu, aing bisa cilaka. Bisi kasusud manten kun wajib aing teh. Ceuk Yanto dina hiji mangsa. Harita manehna ngajalankeun mobil di jalan bypass. Kakaramulang tas di daerah Tanjung Priuk. Poe eta keneh Yanto ngajugjug ka imah Padaeng nu maksudna rek nawarkeun mobil. Tapi hanya kal imah Padaeng jempling malah mapanto pakarangan ge dikunci. Yanto ngahuleng bari mikir panon neuteup ka imah nu kacida ti iseunana. Heran, na ka mana ari Padaeng? Biasana mah najan manehna idit oge tara jempling kieu. Na geus pindah atawa kumaha kitu? Ceuk hate Yanto bari tuluy asup deui kana mobil. Tapi sakilat aya ilham jurut turun deui, lempang nyampeurkeun kanu dagang rokok nu teu jauh ti dinya. Para mitra kaum dangu, ti tukang rokok Yanto meunang beja. Yen imah Padaeng geus kosong ti minggu tukang keneh. Padaeng geus tara aya kadinya tangtu imahna pindah, atuh geus puguh kitu mah Yanto indit deui ningalkeun eta tempat. Ka mana pindahna nya? Jelema teh ye, naon sababna dimake pindah deui? Teu kaharti ku aing ye. Tapi aing omah eleh geleng. Arek disusul ka kantorna hayang nyaho. Sanggeus boga pikiran kitu lep Yanto nincak gas, tius sedan lumpat leuwih tari. Ngajugjug ka hiji tempat rek nepungan Padaeng di kantorna. Tekung silila geus tepi reg sedan eureun. Yanto biji tuluy muru kantor barang gok aya Wirja keur ngobrol jeung anak buahna. Hai geuning maneh Yanto? Aya naon euy jiga nu rusuh pisan? Ceuk Wirja bari ngajak sasalaman kep ku Yanto di tampanan. Mohon abdi Kang, ka mana di Padaeng Kang? Aya di dieu teu? Rek naon ka Padaeng? Wirja kalah kamalik nanya. Aya perlu nu kacida pentingna Kang lah, kuring rek minta tulung. Wah, wayahna euy. Mane moal bisa tepung jeung Padaeng. Lantaran danget ieu teh keur kacida weritna euy. Padaeng tara kaluar ti tempatna serta taya nu nyaho. Da kitu sanya nama Yanto ngadenge katerangan kitu teh. Yanto meningah ulang. Dengar tieun manehna tumanya dina hate naha aya naon pangna Padaeng kitu peta. Tapi Yanto teu wani nanya deui ka Wirja, manehna geus apal kana sifat-sifat Wirja nu tegas jeung gurat batu. Wah, mun kitu mah teu naon-naon kuring mah nepungan Padaeng tapi kuring minta tulung ka akang ye. Kumaha bisa nulungan atawa moal? Gumantung kana urusanana. Mun hampang tangtu daek nulungan, lamun berat memoa euy. Sababoro-boro nulungan batur saya sorangan ge keur bakas usah ieu teh, jawab Wirja tegas. Panon melong ka Yanto. Masalah nama enteng, asal aya duit segala rupana beres. Naon maksud maneh teh Yanto? Rek minta duit? Aing Kang rek ngajual mobil, tuh itu tuh. 6 juta lah da anyar keneh can aya setahun. Yanto nunjuk kana sedan nu diparkir teu jauh ti lawang kantor. Wirja neuteuk bari kerung. Nah, jiga mobil ti Padaeng teh mah, nu saha? Wirja kaget. Manehna apaleun kana mobil nu dibawa ku Yanto. Teu salah, teh mobil ti Padaeng teh milik Mimin, ayeuna geus dicangking ku kuring. Mimin sorang geus jadi pamajikan kuring ene teh. Wirja ungut-ungutan. Manehna mah percayaeun kana omongan Yanto, lantaran sawatara taun kat sarta waktu ka tukang. Yanto kungsi cacarita ka Wirja, yen manehna aya rencana rek kawin jeung Mimin. Mun Mimin geus papisah jeung salakina, nu matak ayeuna Wirja percaya.
Naon sababna make dijual euy? Kuring mah can boga usaha, can boga imah ongko. Taya hartina boga sedan ge ari teu boga imah mah. Susah keur nunana atuh sajabat ti kitu kuring teh. Teu boga keur meuli bensin, da keur dahar ge hese lah. Tak kulantaran kitu ieu sedan rek dijual, duitna dipake modal usaha kitu. Ceuk Yanto dari anaker. Teu jiga-jiga nu ngabohong, kaarti tu ari kitu mah. Ope kuae rek dijual oge tapi hanyakal euy saya mah teu boga duit. Jeung teu niat meuli mobil ongko. Dah mun akang aya niat pikeun meuli atuh pangnawarkeun kepada aing atuh. Jadi pokoknya mah beres we 10% dibere ku kuring. Salah payu ini penting mah. Yanto bisa pisan nyaritana. Sabab tetela ari aya omongan kitu mah hate Wirja jadi robah. Neuneun perhatian nu gede kana eta masalah. Nya heug atuh ari kitu mah ku saya rek dibejaan bejakeun kapada aing. Tapi mah meh tetep moal bisa tepung euy. Sabab ngan saya sorangan nu meunang tepung jeung pada aing. Rek iraha maneh ka dieu deui. Ai kuring mana kumajang jian ku akang we, nah iraha bisana ka dieu deui. Leuwih gancang, leuwih alus sabab kuring keur butuh duit ye, keur modal. Pake ku akang atur lah kudu iraha deui ka dieu. Oke urang mikir heula nya. Wirja kerung manehna ngatur-ngatur waktu pikeun tukeun janji nu pasti ka Yanto. Akhirna bisa ditaksir, pageto aya putusan ti padaeng. Geus kieu we ayeuna euy. Mobil ku maneh bawa heula sabab di dieu teh teu aya tempat keur neuneuna. Pageto pas sore maneh kudu datang deui ka dieu. Ku saya rek diatur jeung padaeng. Ku jadi ku henteu putusan pagetonya. Nya nuhun atuh Kang. Tangtu pageto kuring ka dieu nya. Kade ulah salah ye, tawarkeun 6 juta. Paehna 5,5 lah. Ceuk Yanto bari marah mai. Hatena ngarasa bunga sarta tumpukan duit geus kacipta dina sawangan. Geus kitu mah Yanto teu loba pikir leos balik. Harita kira-kira jam 4 sore Yanto geus gegeleuyeungan deui di jalan raya. Manehna rek balik ka tempat nyumputna tapi beuteung karasa lapar ku kurubukan. Panon rurat reret neangan restoran nu rada buni ngarah tu maninah dahar. Sanggeus manggih leok sedan mengkol reg eureun di tempat parkir. Bareng jeung kitu ti tukang aya sedan pulas bodas asup nuturkeun Yanto. Reg eureun nu tumpakna tarurun lalaki wungkul duaan. Gandeang lempang tuluy ngadeuketan sedan Yanto. Diilikan nomerna bari ngaliwat sup ka restoran gek diuk dariuk. Cocok san, ceuk eta lalaki ka baturna nu ditanya ungeuk bari neuteub kana beungeut Yanto. Geus kitu mah duanana api-api mah teu malire, malahan pesen sirop 2 gelas. Ari Yanto teu nolih kana naon-naon ceuk pamikir dirinya mah aman. Puguh we tu maninah ngeusian beuteung meuni sagala dibeuli. Lantaran boga keneh duit ladang Ali Mimin. Sareng sena dahar leos kaluar sup kana sedan. Dius init deui dituturkeun ku lalaki nu duaan teh. Bisa dilaksanakan sekarang san? Jangan dulu buntuti terus, si daeng harus ketemu. 2 lalaki pating gerendang dina sedan. Ari panon terus ngawaskeun. Kana sedan Yanto nu majuna teu pati tarik. Yanto katara ayem naker. Ngajalankeun mobil bari melenyun udud. Nu minuhan kana pikiran lain kasusah jeung kabingung. Tapi kalangkang duit nu numpuk ladang ngajual mobil Mimin. Tulus aing beunghar teh ye. Aing kudu cukup ku duit 5 juta. Aing kudu ngarobah jalan kahirupan supaya tentrem jeung teu loba kasieun. Si Mimin teh kudu dipikiran baheulana ge teu wawuh. Ayeuna geus lain-lainna deui. Beres lah. Pada aing pasti daekeun meuli mobil aing. Lantaran apal kana barangna atuh. Mobil ti manehna teh atuh. Ceuk Yanto ngomong sorangan, sura-seuri kawas nu gelo anyar. Gancangna carita para mitra, poe nu geus dijangjikeun ka sampeur. Dibeurang keneh Yanto geus teu geunah cicing hayang gerajung init nepungan Wirja. Sarta leungeun geus arateul hayang geura milang duit. Nyererekna panon poe asalamat ngarayapna jiga nu sungkan lumampah, nyiksa hate Yanto nu geus teu sabar pisan. Tegera sore aing rek nepungan padaeng jeung Wirja. Nah dibeuli atawa henteu mobil teh nya. Mun dibeuli aing beunghar. Mun teu aing cilaka mangkani duit geus borot ye. Kurmahi keur sapoe deui ye, tapi aing yakin padaeng pasti daekeun meuli. Tapi kita mun manehna teu daekeun digejretkeun ku aing hargana lah, jual jaar kagok.
Pokoknya jadi duit nu penting mah. Yanto lelempangan di jero imah pikiran geus kumalayang ka tempat Padaeng. Akhirna waktu ditunggu-tunggu teh kasorang. Yanto buru-buru ngahirupan mesin mobil tius indit ngajugjug ka kantor Padaeng. Barang tepi kanu dijugjug Wirja geus ngadagoan di lawang. Yanto ngadeukeutan bari seuri song ngajak sasalaman bari nanya. Makang hasil teh Kang? Beres Padaeng aya di jero. Tapi kade ulah geru lantaran Padaeng keur diincer kudu wajib. Maneh teu meunang loba omong. Oge teu meunang cacarita kanulian ngeunaan hal ieu nya. Sok ka jero. Cek Wirja bari tuluy asup dituturkeun ku Yanto. Kantor karasati iseun lantaran para pagawe geus barali. Di dinyangan aya Padaeng jeung Wirja kitu ge geus siap-siap rek idit pikeun nyingkahan balai. Ari Yanto harita teh terus nuturkeun Wirja sup ka kamar anu aya di pojok kantor. Nyampak teh Padaeng keur melenyun udud. Bagea Yanto sok diuk euy. Mangapa atur nuhun Pak? Yanto diuk panon melong ka Padaeng. Mana surat-surat mobil? Mau ical Pak janten teu tiasa kabantun Pak. Mung estena kana wungkul. Jawab Yanto ngarasa reuwas. Sabab kakara ingat ayeuna yen surat mobil teu dibawa. Mun kitu mah jua beuli teh moal jadi atuh. Sabab saya teu hayang muli-muli panyakit. Mun meuli mobil eueuh surat-suratna sarua we jeung neangan gara-gara. Bisa ditewak nu wajib euy. Tapi di mana ayeuna mobilna? Dibawa ka dieu henteu? Padaeng nanya deui katarangan ngandung kasieun. Lantaran keur diteangan ku polisi. Dibantu dari mobilna Pak itu diburuan. Moal atuh salajengna Pak nah bade digaleuh teu moal ieu teh. Kelanan sarek mikir heula. Jep jarempe Yanto jeung Wirja silih reret ngarasa handeueul. Lantaran menang duit teh jiga nu moal tulus, ari Padaeng lain keur mikiran mobil. Manehna mikiran pilampaheun saterusna nah kudu kumaha pikeun nyalametkeun diri, sabab imahna geus disegel ku nu wajib tempat nyumputna ge geus kanyahoan deui. Ayeuna kieu Yanto, pembayaran moal di dieu euy. Madeh mudu milu ka saya, urang ngajugjug ka Tangerang. Maneh kudu ini teh heula saya rek nyusul jeung Wirja. Digerogol maneh eureun, engke saya jeung Wirja rek pindah kana mobil maneh. Ari mobil saya rek ditinggalkeun tak kitu. Nah, nganggo kitu Pak, abdi mah teu ngartos Pak. Yanto olohok, lalu bata tanya, taya waktu pikeun nerangkeunana. Mun butuh duit, jalankeun sakayang saya. Ta duit keur maneh tah? Padaeng mukakeun tas barang breh eusina duit mending ngentep. Pinuh satas. Mangapa mangga? Ngartos abdi lah. Yanto marah main nempo tumpukan duit mah laut poho keamanan diri sorangan. Lantaran pikiranana musir kana duit. Padaeng teu ngomong deui jungnang tungkep kana tas turuy kaluar ti kamar. Dituturkeun ku Yanto jeung Wirja. Sanggeus tepi karohangan tengah Padaeng ngareret ka Wirja. Nu direret surti tuluy nitenan kaayan di luar tetela aman. Aman Pak mau aya naon? Ceuk Wirja. Ayo nito. Jalan kemana we lah nu penting mah. Digerogol kudu milihan tempat nu suni euy. Serek pindah kana mobil maneh. Mangapa permias Pak? Yanto teu loba mikir. Leos indit mulu mobil sup ka jero geleser mobil maju. Dius ningalkeun Padaeng. Heuleut sawatara waktu Padaeng jeung Wirja kaluar ti kantor, sup kana mobil, leok mengkol ka katuhu henteu sajalan jeung Yanto. Nu maksudna sangkan aman mun aya nu nuturkeun. Tapi perhitungan Padaeng eueuh hartina lantaran ti tadi ge manehna teh geus aya nu ngawaskeun. Malah Yanto oge ti mimiti indit ti imah geus aya nu nuturkeun. Harita Padaeng dituturkeun ku sedan bodas tapi teu nyurigakeun dan tumpakna pareman. Kakara ge tepi ka parapatan sedan Padaeng eureun, kahalangan ku lampu beureum. Rag jijireunana aya sedan bodas eureun, jerut aya nu turun sarta langsung nyampeurkeun ka Padaeng. Maaf Pak, turun sebentar Pak. Ceuk eta lalaki bari melong ka Padaeng, puguh we Wirja ngarenyag. Kitu deui Padaeng duanana taya nu nyarita, anggur ngahuleng jiga kasima. Sakilat leungeun Padaeng anu nyekel cepret-cepret di bangkol tuluy dituyun dibawa kaluar. Padaeng teu bisa ngalawan manehna ngarti yen geus katewa ku nu wajib. Nempok kitu Wirja nekad rek kabur tapi teu kanyahoan congo pistol geus antel kana palipisanana. Lantaran nu turun tina sedan bodas teh lain saurang. Teu kungsi aya nu cacarita sup hiji anggota polisi ka jero. Ngandih Wirja nu nyekel setir ari Wirja jeung Padaeng geus dibangkol. Dititah diuk dina jok tukang dikawal ku dua polisi. Kawana si Yanto inditna?
Cek polisi nu nyekel setir. Grogol Pak, Padaeng gugup, awas ya menbohong. Gerung mesin disada geleser sedan maju, ngajugjug ka grogol. Rek nyusul Yanto. Dekungsi saja sedan nu dua geus nepi kanu dijugjug. Di kajauhan geus katempo sedan Yanto, ngadaguan hanapeun tangkal nu nguyupuk sisi jalan. Reg sedan bodas hareupeunana, sedan Padaeng tukangeunana. Puguh Yanto meninga jenghok manehna molohok kanu tarurun tina sedan. Nanaonan Padaeng teh? Nageuning jadi lobaan teh. Yanto ngagereneng setengah teu sadar. Sakujur awak jadi leuleus lol congo pestol ti gigir dibarengan ku hiji lalaki nu asup ti panto kenca gek diuk gigireun Yanto. Kole patak bangko kana leungeun Yanto sakilat geus teu bisa walakaya. Naonan ieu teh? Mana surat perintah? Yanto mundelik, huntu kekerot nahan amarah, tapi hatena geus peot. Dua anggota polisi nu make pakaian parema nyodorkeun surat parentah. Nu memang geus sadia ti anggalna. Sabab Yanto jeung komplotan Padaeng geus diintip-intip ti bulan tukang kene. Waduh. Yanto teu bisa ngomong deui. Basa manehna disedekeun sina ka tengah teu bisa nolak. Gek saurang diuk teu tukangeun setir nu saurang deui ngajaga Yanto bisi kabur. Ayeuna Yanto sadar, manehna katewa kudu berwajib. Ret ka tukang breh Wirja jeung Padaeng geus digendeng ku polisi. Cilaka. Aing nyampurkeun paneungeul ieu mah. Sarua jeung iwak nang tang sujen. Nasib goreng-goreng teuing ieu. Cek Yanto dina hatena. Kalangkang tumpukan duit teh para mitra ngolebat deui dina kongkolak matana. Harita tilu sedan maju satujuan ngajugjug ka kantor polisi. Tilu sedan geus dikawasa kudu wajib sabab nu boga mah geus nyanang tatali. Geus teu bisa walakaya Padaeng jeung komplotanana karingkus kudu wajib. Pikeun dipenta tanggung jawabna tina sakabeh kajahatan nu geus hasil dibongkar kudu wajib. Urang gancangkeun carita sanggeus kaselang sababaraha bulan ti saprak katewa ku polisi. Mimin geus bebas deui. Bisa kaditu kadieu kalayan tumanina moal aya nu ngukuntit. Harita Mimin geus saminggu kaluar ti tahanan. Perkarana geus rengse, harita teh para mitra sadaya. Ngan bae ayeuna teh Mimin geus kaleungitan sagala rupana. Harta, kahormatan jeung harepan kabeh musnah taya nu nyesa. Hiji-hijina nu ngancik dina ati iwati rasa kaduhung segede gunung. Bat geus kabawa sakaba-kaba teu satuhu kasalaki. Akibatna hirup sangsara teu aya tuturkeun. Mimin keur leumpang di jalan bangun teunangan. Ngalenghoy harita teh beak tanaga panon neuteub kanu jauh tapi kosong taya eusian. Sakabeh cita-citana geus ancur burak-rakan taya nu nyesa. Kabagjaan ngan ukur dina lamunan. Gusti nu Maha Agung, kudu kumaha lamun geus kieu? Naon kudu dipilampah ku aing? Kaduhung bet ngagugu ka si Yanto nu buktina malah jalma jahat geuning euwah-euwah sarua jeung careuh. Lalaki teu tanggung jawab. Diri aing dicacampah, harta behak dioloan, mobil lapur teu kapulu. Ayeuna aing muluntu katipu ku si Daeng jeung si Yanto, panyal teh bener we mobil alus anu sah. Si horeng mending menang sulunupan, teu aya surat-surat nusa. Kaduhung beudang kaolo, kabita ku barang nu teu uni. Duh, Kang Sugana, punten abdi Kang. Cek Mimin dina hatena tuluy ngarandeg dinu ieuh. Ngareureuhkeun kacape bari mikiran pilampaheun. Para mitra kaum dangu lila pisan Mimin mikirna. Rasa kaduhung minuhan jiwana, rasa dosa ngaririwaan salilana. Akhirna Mimin buleud kayakinan nyernek tepungan Sugana ka imahna. Rek masrahkeun diri bari menta dihampura susuganan Sugana teh ngahampura ka manehanana nu gede dosa. Sanggeus buleud kayakinan Mimin leumpang deui ngajugjug ka imah Sugana. Mimin teu asa-asa manehna geus gilig rek nepungan ka salakina. Sabab boga rasa yen aya keneh hak pikeun datang ka salakina da can diserahkeun. Gancangna carita. Mimin geus tepi ka imah salakina. Tapi barang sup kapakarangan torojolo aya lalaki jangkung badag. Beungeut bosongot budi amprotan sepir babalimbingan. Baju ngaliglag nemongkeun bulu dada nu rambok-bok. Gegag-gegag ngadeuketan ka Mimin. Mimin meninga jenghok leumpang ngaraneg awakna ngadegdeg. Saha anjeun?
Rek naon nyamperkeun ka kami? Mimin nanya bari ngeleper. Jajantung ratug kawas anu tutunggulan. Ulah galak Nyai. Akang moal naon-naon. Kadi sote ngan sagadarek nanya, Nyai rek ka mana ha? Sangaran jeung ti mana asal? Naon disabab ku bade asup ka dieu tanpa permisi? Nah, make nanya kitu. Anjeun mah teu perlu nyaho sababnya memang kuring, milik kuring nu sah. Sabalikna kuring rek nanya. Anjeun sahangaran keur naon aya di dieu? Mimin kalah ka malik nanya. Lancang sia ha? Somong amat ha? Nate nyaho ka kami, ieu mat gablog urang Ciomas ieu. Jago main pun nomor wahid. Kami diutus ku Tuan Jangkung pikeun ngajaga ieu imah. Balik senyingkah. Nyingkah? Ka mana salaki kuring? Saha salaki maneh? Si lalaki nanya bari buncelik. Salaki kuring Sugana nu cicing di imah ieu? Eueuh di dieu si Sugana. Manehna geus incah ninggalkeun ieu imah. Lantaran imahna disita ku Padaeng. Tuluy dibeli ku dunungan dewek nu ngaran Tuan Jangkung urang India. Taku lantaran kitu ieu imah ayeuna geus lain milik si Sugana. Tapi milik Tuan Jangkung jiga lain dit. Teu meunang los-los ka dieu. Moal aya gunana deuleu. Naon sababna imah kuring dijabal ku Padaeng? Nyao, teu nyaho. Ini tentu. Si lalaki teh molotot bari nyentak. Nitah init ka Mimin ari Mimin kalah ka ngajanteng bari mureleng. Hate keheula asa dihina tapi oge ngarasa sedih sabab Sugana geus teu aya di dinya. Mimin inget manehna kungsi ngaborahkeun imah jeung tanahna dipake jaminan ngiridit mobil. Ari mobilna disita ku polisi lantaran barang selundupan. Kulantaran Mimin cicing bae si lalaki keheuleun. Julad-julad ngalengkah panjang reg eureun bari molotot. Beuteung nu buci truk mah antel kana awak Mimin. Mimin reuwas gancang ngejat. Setan sia, nanaonan ieu teh? Pokna bari jejebris. Lamun teu init, digusur dibawa ka jero. Magani geus saha tumanina sia moal nu ngaganggu. Lumayan. Mimin muringkak bulu punduk. Sakilat geus bisa neguh kana maksud si lalaki. Kalayan teu panjang mikir bali cek malik terus ngingkig init teu ngareret deui ka si lalaki nu nulak cangkeng bari seuri. Sieun diajak ka jero mah ha? Mimin gregeteun. Hayang maledog tapi teu ngareret-reret acan. Ngagedig leumpang ningalkeun urut imahna, beuki lila beuki kaharti. Beuki karasa sedihna, beuki kanyahoan yen manehna geus nyieun kasalahan anu kacida gedena. Akibatna Sugana ge tepi ka init ti eta imah. Hampura Kang Sugana. Ieu teh kalepatan abdi, panginten akang teh teu uninga yen ieu bumi sareng tanahna tos dicekel ku Padaeng. Kanggo borah ngiridit mobil. Duh, kanggana abdi hapunten. Bari leumpang Mimin harita teh para mitra ngupat dina hate. Sasamat menta dihampura ka Sugana teu kaampeuh curucud cipanonna bijil. Ayeuna mah karasa sedihna karasa pait peuheurna hasil pagawean jahat. Mimin inget ka indungna, inget ka bapana, inget ka Sugana. Mimin ayeuna nu ngeulis di Jakarta. Geus teu aya tuturkeuneun. Yanto jadi gunung panangeuhan, akhirna mah bet nangkep mawa enyeuh, matak cilaka kasarerea. Di harita Mimin leumpang sakaparan-paran teu puguh nu dijugjug. Ceuk paribasa teh mah sakadar nuturkeun indung suku, mapai-mapai bapana lengkah, pakaian ukur saraket awak duit geus teu boga, harta beak taya nu nyesa Mimin jadi miskin leuwih ti miskin, sabab harapan oge teu boga, teu aya nu baris nulungan kana dirina. Rai poe gawe ukur leumpang mapai-mapai sisi jalan. Dahar sakasampurna kitu ge nganelkeun jajaluk sahuap sakopeun. Dina waktu nu singket Mimin geus robah jadi hiji galandangan anu taya harga, teu aya ajen sapeser. Para mitra cag urang tuna heula kaayaan Mimin. Nu keur ngumara di kota Jakarta bari jengsang sara kadungsang-dungsang. Ayeuna kocapkeun di Bandung nyaritakeun karta nu keur meujeuhna loba kabingung. Kadunungan berat ka eni jeung adi-adina ge berat. Sanggeus sababaraha minggu kadatangan ku Sugana, karta jadi teu puguh pipikiran. Cicing we di imah teu betah sok inget ka Sugana nu keur nanangan sangsara. Ari rek milu ka Sugana teu diidinan kuno rek diiluan jeung melang kayati katut lanceuk-lanceukna. Dina hiji poe para mitra karta ngahuleng sorangan mikiran pilampaheun anu sakira hade jeung matak untung kasarerea. Tapi batan kapikir kalah ka matak lieur.
Lantaran kitu salah kieu lain sanggeus pusing teu manggih akal, harta kaluar ti imah, leos indit ka warung Cikopi rek ngajak ngobrol ka Darta, sanggeus tepi gek diuk dina bangku. Oge amang kumaha aki teh geus bisa dibawa ka imah? Darta nanya bakatku penasaran. Geus lila hayang nanya ke nu leuwih jelas. Tapi Karta taran nerangkeun nu sanyana sabab kasebut Rusia. Da atuh acan jang. Sabab koko hayang cicing di tempat nu anyar, nu dianggap cocok keur manehna. Pugu susah kuring. Hese neuleuman hate manusa. Cek loloba jalma nu nyarita, manusa sok hayang senang jeung bagja. Hayang salamet bari jeung tentrem. Tapi jang aya kene nu pikiran tibalik, nyatana si aki teh ya. Manehna mah leuwih betah cicing di emper toko di kolong sasak batan cicing di imah gedong nu sigrong. Resep kene dahar meunang jajaluk jeung tibatan nu ngeuna segala aya. Tak itu jang, Jakarta bari sila tutung. Aku mah teh mah ngasa teu kaharti teuing. Nyanto dae dibawa ka imah, betah kene kikituan cenah. Betah jadi gelandangan, betah jadi jelema miskin jeung sengsara. Kuring mah heran mang nasaha atuh nu sanyana teh. Naon sababna mang taran nerangkeun mun ditanya ku kuring? Naya Rusia nu penting atawa kumaha? Cing kuring bejaan sugan we. Geus nyaho kana urusan mah bisa nulungan kana kasusah mamang. Karta ungut-ungutan ngadengi kitu teh. Ana dipikir-pikir bet aya benerna omongan Darta, mun manehna dibere nyaho tina urusan sugana, tangtu bakal bisa mantuan mikir. Nyeh Karta seuri pok nyarita mung hanya ka watosna kabujeng seep. Mangga permios.